Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil badiil hadi ila bayani ma ya irasadi summa salatullahi maktaronama adin yasukul aisa fi adil hima ala nabiyina al-habibil hadi ajalin summa nafikin bidodi Muhammadin sayyidi khalqillahi al-arabi at-tahiril awahi wallaha arju ayyakuna syafi'an amin wallaha arju ayyakuna barikan wallaha arju ayyakuna saliman wallaha arju ayyakuna nafi'an amma ba'du. Kapayunan pengatur acara pemandu waktu urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih-tambih barokah. Para ajengan, para kiai, tokoh masyarakat, tokoh terkemuka, para habaib, sepuh dan pinsepuh, wabil khusus keluarga besar Al-Maghfurlah, teu diwiji-wiji ti palaputrana, cucuna, oge keluargi sadayana. Urang doakeun tawis doa tumplok barokah tabur ka urang. Mudah-mudahan ieu pasantren kapayun sing tambih-tambih barokah. Ya Rabbal. Oge ka para alumnus sadayana teristimewa, para ajengan, para abah, para abuya, wabil khusus anu ti Cilongok punten teu kasebatkeun jeung moal disebatkeun namina beusi kula suul adab. Urang doakeun mudah-mudahan marantena sing pos yuswa tur tambih-tambih barokah. Oge ka abuya nu ti Paneglang, ka abuya nyeta anu ti Tanggerang, anu ti Bogor, oge ka abuya anu ti Ciomas, Solok Jengkol ini sadayana teu diwiji-wiji. Urang daroakeun mudah-mudahan nu kagungan pasantren ieu alumnus sing tambih-tambih barokah santrina. Kapalidituna pamugia sing tambih barokah milik rizkina, supados anteng lan istiqomah dina ngaramalkeun ilmu. Oge teristimewa sohibul wasilah nyaeta anu dongkap karorompok kula mewakili ti para alumnus nyaeta Akang Kiai Haji Jamaluddin beserta alumni nu sanesna. Ngaturkeun nuhun oge urang doakeun mudah-mudahan mantena sing tambih-tambih barokah ilmuna, barokah pasantrena sareng barokah santri. Aparatur pemerintah, para pejabat, wabil khusus Bapak Lurah, Bapak Camat, oge Bapak
aya Bapak Kapolsek gitu. Berikut sadayana ormas terdiri ti Banser oge ormas FPI yang ikut andil tabarukan acara sepuh urang sadayana, urang doakeun mudah-mudahan sing tambih-tambih barokah. Teu hilap jeung teu kakantun ka sadayana para jamaah terdiri ti bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda, mewah para pemudi, wabil khusus para santriawan santriawati rahimakumullah. Daek teu daek kumpul urang sadayana lamun ceuk ahli ma'ani mah eukeur nalajumkeun 3 bade ieu. Hiji bade talmis, kadua bade jinastam, nomor katilu bade tauriyah. Di setiap bade itu aya ayat nu jadi dialah tamsiliyah. Keur bade talmis yarfa'u illahul ladina amanu minkum walladina utul ilma darajah jid. Suur ayatna. Urang candak bade terakhir belah tauriyahnya. Dongkapna ka dieu urang sadayana teh nyaeta rek numbuhkeun tina diri urang malah mandar aya bade tauriyah anu lahir tina muqaddam tali jeung iktibar ikhtiroi. Santri mah paham sadayana. Kula dongkap ka dieu teh salaresna mah diundang ku Kang Haji Jamal Wasilah. Salaresna tiap tahun teh dongkap. Ngeun tos 3 tahun 3 kali dongkap kula ilu wiridana teh di kebon kirai, di kebon awi kebon kirai. Ngampar baralak beres uwi. Mungkin nya kapanggil sanes alumni takuena kitu kula dongkap ka dieu teh itung-itung bade tauriyah jauh di mata tapi dekat di doa jeung maunah tinu jadi guru. Malah mandar ilmu sacuil sing dimanfaatkeun sing dibarokahkeun ku Allah. Nomor kaduana malah mandar almarhum teh Mika Dede. Tadi nguping disambutan keluargi sangat istimewa luar biasa itu alumni dedehna kanu jadi guru. Mangga ku ayeuna kitu kula teh asa tergetar hati. Mangkana ku ayeuna kitu walaupun sanes alumni kula itu rek ngaitibar istiroi nyeta lewat bade tauriyah. Harewas Kang Haji Jamal, Kang Haji Jamal wayana kula mah ulah di amplop, adapun mun rek di amplop wayahna amplopna sodakohkeun ka ieu majlis kula hayang neunden sodakoh supaya ilmu barokah. Amin. Hoyong diangken santri nyeta ku ieu almarhum. Doakeun ku sadayana sing dibarokahkeun ku Allah. Sebab jigana ngukur kiai mah ngukur ustad mah penceramah mah jigana pang ajengan-ajengan nya. Akang jablang suruhai jasa pokona dia urusan kiai mah. Ya Allah. Taya mudah-mudahan kula ya sanajan nyeta ilmu sacuil sebab kula boga prinsip lewat bade tauriyah. As-suyudu awinu ba'dun ala ba'din. Lewat doa para guru, para kiai, para ajangan wabil khusus ya min jumlati auliya Allah. Kula mah ngayakinkeun almarhum itu adalah kekasih Allah. Sebab loba cirina hiji ilmuna mutaad. Nomor kaduana turunanana mutaad. Nomor katilu istiqomah palaputrana oge mutaad. Itu. Takwayana kitu pikeun doktrin pribadi welanya nu sifatna manusia oge beusingan aya alumni anu kakarak istiqomah beusingan dibere santri teh ngan saeutik dua teu nambahan aya-ayanya nu hiji lehoan anu hiji budu balik teu datang-datang
Nah gupingkeun ku sadayana ulah-ulah urang hatta nabi hatta rasul anu pangkatna ulul azmi rek diangkat derajat ku Allah Subhanahu wa taala dengan proses Nabi Soleh dibunuh ku umatna, Nabi Musa selain dieksekusi diusahakeun rek dibunuh ku Firaun, Nabi Ibrahim nyata ku Raja Namruz tingali ya. Nabi Ayub gering saumur-umur budug bari harita teu aya puskesmas jeung BPJS. Luar biasa tuh ujian. Lah cenah kiai kami mah boga santrina teh tos 3 tahun ngeun 2 we ayeuna geus moal magahan lah mendingan keneh kapongkor mending keneh ngala emas puguh. Saudara lihat siapa Nabi Allah Nuh alaihissalam. Hikayat punya bicara 900 tahun Nabi Nuh alaihissalam mengelola pesantren, lamun cekasan nama mengelola pesantren, dakwah, ngajak umat cuma menang 80 umat. Cek sapali kawal 800 cokot had akwal 80 hitung-hitung ngubaran kan santri nangen 2 80. Coba 80 nge 80 900 tahun berarti 100 tahun 50 tahun santina karak hiji tuh coba Nabi Nuh. Ya Allah, apa Nabi Nuh pernah ngeluh? Nabi Nuh lewat hikayat Nabi Nuh pernah ngeluh ya sifat manusia nandakeun arod basariyah besingan aya jalma anu ngomong ongkoh nabi ongkoh rasul pangkatna ulul azmi kok ngeluh sih besi aya nu kitu berarti kita ngaji tauhid. Nya arod basariyah pernah ngeluh Nabi Nuh. Cek Nabi Nuh ka Gusti Allah ya Rob inni da'autu qaumi laila wa naharu. Cek Nabi Nuh Gusti kami dakwah unggal poe berang jeung peuting. Cek Allah kamu nanya. Gusti serius ieu mah. Ulah tegang teh ngaji loba abuya lah ngaji teh bisa. Hitung-hitung bade tawriyah we di aku santri. Amin amin amin. Bener Gusti abdi teh tiap poe dakwah. Tapi ieu kaum bila mana kaula dakwah menyampaikan dan mengajak nya aja ilmu masabihum fi udunihim mangka ieu kaum-kaum anu diajak ku kaula itu kabeh laina narurut laina nyaeta resep kalakah sok nutupan celina hewa nepikeun ka aya anu meurepan yo nu salat yo ngaji yo aya nu nonggengan sagala sakit Gusti. Cek Allah sakitnya tuh di mana nu di sini Gusti di dia doang tante kana ulah lalagaana tuh Gusti serius ya. Aina kumaha hayangna nu Robi la tujar alal ardi minal kafirina dayaro. Hanguskan, binasakan orang-orang yang zalim. Saya merasa sakit ya Rob. Nabi Nuh ngeluh. Maksudna kumaha? Paehan bengos. Bapak Irai. Nepikeun kadinya Nabi Nuh. No. Lamun ayeuna bener kau merasa sakit dan merasa terzolimi disakiti hingga kau minta latuzar alal ardi minal kafirina dayaro supaya orang-orang kafir anu geus dimugrom tina kakafiranana. Berarti berbicara tentang mugrom, berbicara tentang muafakoh jeung ilmu Allah. Nah, lain sakabeh jalma kafir engke harus di bumi hanguskan. Jalma kafir paehan sia. Cek Yusuf ke binasakan keur ceramah lain. Ngaji nasi ngasa saeutik. Saeutik bae. Sebab enak sok kabur kawin pan. Lalu mana kitu kan nya. Meme asa kabur kawin man teh. Tah. Sok tingali dina hikam ge. Sawabikul himam natnasriku aswarul aqdar. Itu kan surahna ayat 2. Kadang maaf santri ustad kadang-kadang teu angges nyurahna. Pokona mah arek doa kumaha tah, arek dengan riadoh bagaimana tah. Lamun cek Allah kitu mah kitu. Teu.
Pansurana teh aya nu muapakoh jeung ilmuna Allah, aya nu teu muapakoh jeung ilmuna Allah. Bila mana kala diponis surahanana, ya berarti rek ngadoa tah, rek riadoh tah, rek puasa tah, aing ngageplek mah ngageplek wae geus. Berarti kalau Anda punya prinsip seperti itu, apalah arti ayat innallaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Berarti wadul eta ayat. Lamun nyebut ka Allah wadul, wajib sadate kafir jatuhna. Tuh. Lu mangga gue enak gitu. Alhamdulillah lewat bade tauria teh contohin urang sadayana supaya urang dimemet ku almarhum. Rek ngandelkeun cenah amal ibadah urang, rek ngandelkeun istiqomah urang dibandingkeun jeung almarhum jauh. Sangat jauh. Ya Allah. Mangka alhamdulillah almarhum itu tos istimewa geus dijadikan ku Allah ikhtibar iktiroi, dijadikan aulia Allah anu bakal nuyun ka santri-santrina, anu bakal nuyun ke jaga nyeta ka alumni-alumnina, anu bakal nuyun ka muhibin jeung jamaahna, anu hayang ngarasa dimemet jeung di aku nyeta murid kumantena. Amin. Ya rabbal. Takwayana gitu mudah-mudahan ya alumnina sadayana sing istiqomah terus sabab lamun ayeuna pikih geus teu aya di muka bumi rek kumaha ngaturna be ieu teh sangat luar biasa, rujukan pikih sangat luar biasa. Tingali pikih berkaitan dengan pikih nyata bisa dilumpatkeun jeung bisa berkaitan dikaitkeun jeung akidah jeung tauhid bisa. Tingali berbicara tentang fikih ayat bahasa taklid. Iya lamun ayeuna salah taklid berarti bahaya ya akidahnya. Di zaman kiwari kan loba jalma itu tuturut biung. Nyapanya? Imana kadang iman ian. Nu jadi contoh patokan yang jadi imam itu adalah YouTube. Nu jadi imam itu adalah Google. Jarang aya nama nu nanya ka kiai. Kiai jeung santrina ge sok nanya lagi ka Google lo bani. Tah pinter tapi barokah kurang. Nah, untuk satu dibanding silakan, boleh. Ngan kudu boga sanadna itu sanadna. Lamun sanad fikih tiapa. Teu singkat jelema taklid we. Ayeuna kapan urang lamun rek taklid ke kudu nyaho kana syarat taklid. Syarat taklid itu aya dina bab fikih, tingali dina Bugyatul Murtasidin. Pan aya mantukna ge. Wali taklidi surutu sittatin. Kitu mana? Na Bugyah aya tah. Ahaduha marifatul muqallidi. Wasani alla yakuna taklida badal wuku'i. Wasalisu alla yutatabba'ar ruhsa. Warabiu alla yakuna al muqallidu mustahidan wal khamisu adamu talfik wasadisu alla yakuna al hukmu al muqalladu fihi mimma yankidu fihi qadaul qadi aya dina Bugyah. Mangkana lamun permasalahan bereslah pokona mah ku Bugyah. Komo lamun ayeuna dibantu deui rujukanana itu kana asnal matolib kana tuhfatul muhtaj mugni al muhtaj beres. Ngan di zaman kiwari jelema lolobana ya ayeuna mah aing marek kana Quran be hadis we aing mah tidak perlu rujukan ka ulama-ulama bapa irha eta aya nu kitu aing marek kana Quran be jeung hadis tidak perlu rujukan lewat ulama-ulama. Oke. Mamang arek tertumpu kana Al-Quran, mamang punya prinsip tidak perlu rujukan ka ulama. Mamang sok maca Quran osok aing maca Al-Qur'anna itu pakai qiraat siapa? Nah, orang tanya tah. Lamun aya nu nyebut khusus kana Al-Qur'an tanya sok maca Quran tah, osok. Ai maca Al-Qur'anna itu pakai rujukan qiraatna qiraat saha? Ya qiraat Hafs bin Hisam do. Ai Hafs itu Imam Hafs itu ulama apa lain? Atuh ulama. Nah geuning ngarujuk bening ka ulama. Tadi cenah teu perlu rujukan ka ulama. Oh, saya mah qiraat sab'ah. Weh. Nya. Menang bisa qiraat sab'ah kaki jablay we. Sangat menguasai. Suara nangeunaheun qiraat sab'ah hebat. Saya mah qiraat sab'ah. Oke.
Anda baca qiraat sab'ah, ayeuna rujukanna ka mana? Nya. Pan rujukanna seueur. Aya Imam Qalun, nya gitu. Tingali aya Ibnu Amir, ya kan? Teu seueur kan? Aya naon deui? Ta. Kitu seueur tah itu. Lacana kami makana Qalun, saya tanya Qalun ulama apa bukan? Ya ulama. Nah eta ngarujuk ka ulama. Oh kitu mah saya mah arek kana hadis belah. Moal ngarujuk ka ulama, saya rek kana hadis. Kita tanya, pernah Anda bertemu dengan Rasulullah? Pernah Anda bersalaman dengan Rasulullah? Pernahkah Anda bertatap wajah dengan Rasulullah? Pernah Anda mendengar apa yang disampaikan Rasulullah? Atuh encan, ulah rek nanya. Ari nyokot pegangan hadisna ti saha? Atuh Sahih Bukhari lah. Saya tanya Imam Bukhari itu ulama lain, atuh ulama. Nah gini si eta ngarujuk ka ulama kene wae. Kadang-kadang loba jelema pinter-pinter bego goblok teole-oel. Tolol. Ya Allah, Mang. Imam Bukhari aja punya rujukan ka ulama toh. Imam Bukhari ngarujuk ka ulama. Entah langsung Imam Bukhari langsung di Rasulullah, tidak. Punya sadannya sahih. Kakak yang ceramah di tengah pantog ieu nya anu kaluar nya asu. Sekajen ku aku mage ngebarokah belah ti Abah lah. Asa ulah disurungkeun we. Cek jamal ge sakuatna emang langtung mah tara kuat gua mah kedeung lah. Ya Allah. Lanjut. Tingali. Ya Allah. Penyemangat Kiai Haji Jamaluddin SPDI. Ya Allah. Ikatan suami pasrah di depan istri. Hiji main apa? Sieun. Lanjut. Dipanggil di muncang di nyaeta di gulukla pernah masanten di muncang aing dibebas-bebaskeun ku manehna. Aduh beak pokona geus Kang Haji Jamal ya. Tapi barokah. Wajar. Nah, wajarlah. Beliau kita bade istiarah. Beliau kan bade istiarah jadi ajengan, jadi abuya, jadi kiai, gagah wajar. Bapakna abuya. Iya Pak ya? Aki abuya. Mitoha abuya. Pira aku main jadi abuya. Abuya muda lah. Kabogar mah disebut nage nyata mama buya soljek. Soljek nih. Soljek. Alhamdulillah luar biasa. Lah kulama lain turunan ajengan tapi alhamdulillah sapetat kieu ge nya bisa tampil di payunan abuya bari di tempat nyata aulia guru urang sadayan. Imam Bukhari itu punya rujukan itu nyata tetap ka ulama. Sakitu pangkat mah Imam Bukhari itu. Tingali Imam Bukhari itu teu langsung ti Rasulullah. Boga guru rujukanana nyata ti Imam Abdullah, ti Imam Abdullah. Sa Imam Abdullah itu punya rujukan deui nyata ti Imam Anas bin Malik. Anas bin Malik itu punya rujukan ti guruna Syekh Imam Abu Jinad. Abu Jinad itu punya rujukan ti guruna nyata Imam Ar-Razi. Imam Ar-Razi itu punya punya rujukan deui ti Abu Hurairah toh. Abu Hurairah boga rujukan ti saha? Ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mangka satu-satunya murid kesayangan Rasulullah nyaeta Imam Abu Hurairah santi Rasulullah disebut nage nyaeta alusupah 115 santi Rasulullah. Mangka semuanya itu jadi aulia Allah berikut Imam Abu Hurairah. Tingali juluk nyata rujukan nage masih kene ka ulama. Jelema zaman kiwari ngomongna ai mah geus teu perlu nyata rujukan ka ulama. Neka hadis we langsung. Ti manehna itu nyata sanadna jeung kurunna itu ulah-ulah nyata kurun ka Abu Hurairah keur kurun ka Imam Bukhari bae itu geus ratusan tahun itu. Tak ku ayana kitu wahai ieu teh jadi pepeling pikeun urang sadayana. Sehebat apapun itu ilmu, sehebat apapun itu kepandaian, sehebat apapun Allah nitipkeun ka aranjeun kabeh nyata ilmu, mangka lamun hayang barokah nu jadi bade tauriah itu contoh dah
almarhum tawadukna luar biasa. Subhanallah. Mudah-mudahan sing turun temurun nya ka urang sadayana, ka alumni sadayana supados malah mandar ilmu urang oge itu barokah. Sareng doakeun mudah-mudahan ieu pasantren kapayun sing ulah nyeta parem-parem terus mencetak generasi-generasi ahli-ahli fikih. Amin. Sabab lamun ayeuna geus daya ya ahli-ahli fikih, aduh tingali selain taklid geus anu teu pararugu nya, tingali ditambah deui ihtilaf loba jelema anu parasea nya, gara-gara cek main nama hebat ieu teh urusan ubudiyah nu kadituna al ilmu lil hikmah lalil muzadalah. Itu loba jelema anu zaman kiwari kadang-kadang tingali anu parasea gara-gara pidyah pan eta teh kudu dibenerkeun ku urang ku kiai-kiai kaluaran caringin ieu teh. Di kota mah loba ustad anu parasea eta gara-gara pidyah nya, anu nyolatkeun teh bere duit tah eta bae nu can nyaho malanya santrinya tah eta. Oh, buat nabikeun kaya dalil wa qala imamuna lam tuqda wa lam tuqda anhu. Weuy aya nu kitu tah. Nya, pokona mah teu naon dipidyahan, ulah dipidyahan. Aya deui tingali, aya deui kaul tuqda wa tuqda anhu wa fa'ala subki an aqaribihi bimantukihi yasilu lil maiti kullu ibadatin tub'alu anhu wajibatan au mandubatan dilalatul manhuk aula min dilalatil mafhum. Tah eta hadena aya sesubki mangka santri bisa nyambung nyawa, aya anu maot bae dibere duit. Mantap. Kudu terima kasih ka sesubki teh nya. Hadiahan sesubki teh. Lamun eueuh sesubki, waduh nyolatkeun moal menang duit. Mudah-mudahan sing berkah manfaat sadayana ku ilmu fikih bakal disalametkeun urang tina mengkolna akidah. Beusingan teu percanten tingali Syekh Abdul Qadir Jailani lamun henteu hebat fikihna, kalau tidak paham fikihna, lamun teu istimewa ilmu syariatna, Syekh Abdul Qadir Jailani tingali pernah kapan digoda Syekh Abdul Qadir Jailani? Ke waktu Syekh Abdul Qadir Jailani istighosah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, aya suara tanpa rupa. Ya Syekh Abdul Qadir Jailani, qad ghafartu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. We, geus maneh mah ulah loba zikir, geus ulah salat, maneh mah ku kaula geus dihampura, maneh mah calon surga. Kumaha jawab Syekh Abdul Qadir? Karena Syekh Abdul Qadir itu paham syariat, Syekh Abdul Qadir itu paham fikih, Syekh Abdul Qadir menguasai ilmu fikih. Cek Syekh Abdul Qadir, ukhruj ya adwallah, mabur dia iblis. Naganing Syekh Abdul Qadir tahu bahwa itu iblis, karena Syekh Abdul Qadir menguasai ilmu fikih, Syekh Abdul Qadir menguasai istimdad fikih, Syekh Abdul Qadir menguasai istimdad kifayah, Syekh Abdul Qadir menguasai syariat. Mana diantaranya? Sebab Allah henteu nitah kaluar tina syariat. Aqwalun wa afalun masusun muftatahatun bitakbir muhtatamatun bitaslim. Kangjeng Nabi ge henteu dititah ninggalkeun salat anu geus dimaksum tina dosa. Syekh Abdul Qadir Jailani, masyaallah. Lamun kijablahnya hebat keur wiridan ge. La ilallah, la ilallah. Wai kiruhai. Qad ghafartu laka ma taqaddama min damika wa ma ta'akhkhar. Mane manggeus ulah loba wiridan, mane manggeus dijamin surga, geus asup ka surga, mane manggeus teu kudu salat. Kumaha nuhun Gusti, ai pokna nuhun Gusti. Pajarkeun Gusti Allah. Masyaallah, hampura CS. Ada sakitulah mudah-mudahan sing berkah jeung mahal hargana. Yakin ku ilmu mah nyata bakal mahal harga urang sadayana tingali kupingkeun tadi. Sakitu anu mengkaji menguasai nya kana ilmu qiraat, ilmu Al-Qur'an, ya Allah. Saayat 300.000 manggeus puguh eta anu tadi teh. Qiraat doang eta saayat 100.000. Geus puguh. Beuh. Nya saayat. Sugan kula ge diberenya dina ayat Qur'annya. Saayat luar biasa. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzab walamma ra'al mu'minuna al-ahzab. Genep ratus sakitu ge. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.